Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur badaya sadayana, tepang dangude sareng sim kuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian ke-54 ya. Karya Kang Rompis 2 atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor Kunti Cacih nyimimi oge reng-renganana nu sanesna nya ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe kana YouTube-na Kisah Tanah Sunda sareng YouTube-na Ki Demang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe sim kuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayana nya dina satiap aktivitasna bari nyeuseuk gegeroh masakna kanggo ibu-ibunya kanggo bapak-bapak bari santaina ka anu nuju di padamelan di tempat konveksi bari ngajait bari ngobras bari motong nya ras di perjalanan di tempat cukur ya, di pasar, di pabrik, di kantor suur teng sok mararanco kana pedaran dongeng teh kum pokona mah kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pamumbaraan seueur wargi urang di luar negerinya sok mararanco kana dongeng Sunda Mang Ian teh asa jadi landong katineung cenah sareng ulah hilap di like di komen pokona mah komennya lamun teu komen tingalikeun ya. Ya ditingalikeun. Oge ulah hilap di share. Sareng saumpamina pala wargi sadayana ngaros kahibur ku ieu pedaran dongeng anu dicanakeun ku sim kuring, da sim kuring mah sanes dina radio nya tah aya sponsor. Janten di sisi gunung ngadongengna teh. Tah aya nomor dana bilih bade nyawer pamikana rekening mah dina deskripsi kanggo meser kuota supados tiasa ngupload nya hese jauh ka jalan atuh boro-boro aya kontor jalan raya ge jauh jadi jalan satapak supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian ke-54 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung Ari tempat disawerna kadua panganten nyaeta digigireun bumina Raden Wangsa Atmaja. Jalma-jalma geus ngarariung, awewe lalaki kolot budak teu sirikna pagegelek heurin usik. Ratu Arum sapara kanca nangtung tepati jauh di tempat diukna kadua panganten. Raden Wangsa Atmaja sareng garwana taratih dipengkeureun panganten. Den Lastri sareng carogena Raden Padma Nagara calik ngarendeng para wargina sareng para tatamu anu sanesna ngagimbung ngalingkung kadua panganten.
Telila di antarana juru kawih sawer teh kadenge geus bubuka. Buluung jalan rahayu ngembak jalan nala Rabi awora kedal ucap amal nyubadanan kewajiban tapi kudu sabanding ti lahir nepi ka batin. Wur-awur kembang malati, wur-awur kembang kasturi, diawur-awur kaheman, diawur-awur kanyaah, diawur-awur kaasih, wur-awur. Juru kawih sawer panganten terus bae ngahaleuang, sorana banget ku halimpuhna. Ari Kunti cacih ngaharewos ka Kunti Rewig. Rewig? Wing mah asa ngadenge parancah Nini Rakel samangsa aya jurig kuncung bikang reuneuh jadah. Sungut Kunti cacih teu sirikna nompo kana ceulina Kunti Rewig. Lain reuneuh jadah Neneng, mun teu salah mah jurig kuncung medu tapi taya jaluna. Tembal Kunti Rewig sarua ngaharewos ka Kunti cacih. Ih, dasar Kunti lebokeun onom, reuneuh jadah teh sarua deuleun taya jaluna. Panon Kunti cacih tang kamureleng ka Kunti Rewig. Hor, lamun taya jaluna mah kusaha atuh meduna Neneng? Pokna Kunti Rewig tarangna atra kerung. Kumaha ilaing bae Rewig, ngomong jeung ilaing mah matak koleng kana hulu. Beut Kunti cacih ka ciri bangkenu. Samangsa sinden geus rengse tina ngawihna, inyana gancang bae nyokot siksi koneng jeung beas. Wur diawurkeun kanu lalajo. Kolot budak langsung buriak bari darongko arek mulungan disangkana mah meureunnan awuran duit. Raden Wangsa Atmaja sareng garwana Den Rosmala meh sareng nyanak artos tina kanyut kundang. Wur artos sacangeum teh diawurkeun pating blesat. Anu lalajo teu sirikna silih badug jeung pada baturna paheula-heula mulungan duit. Tapi awuran duit teh teuing ka mana badeosna sabab anu dipulungan ku nu lalajo mah ukur cacag koneng. Tetela Ratu Arum ku pangawasana nyokotan duit anu diawurkeun ku nu boga hajat. Geus jahil diwai Ratu Jin. Aduh Gusti. Jahilnya. Keke, nah nyawer teh taya duitan ditinggalian mah anu diawurkeun ku Raden Wangsa teh ranggeman duit. Tapi nah jadi cacag konengnya Ceuk salah saurang lalaki anu milu mulungan duit panyawer bari nengetan cacag koneng dina leungeunna. Pugu inge bingung sia teh lur, tapi sigana mah memang acan diawurkeun meureun duit nanya. Tembal baturna boga sangkaan lamun anu boga hajat can nyawer ku duit. Jalma-jalma pating gorowok hayang kabagian duit saweran, ceuk sawareh ka belah kidul, ceuk sawarehna deui ka belah kulon. Sora jalma teu puguh dengekeunana. Masing-masing hayang kabagian. Den Rosmala ngodok-nog aya kana duana. Wur artos kencring diawurkeun deui. Teu sirikna hali bermancaura ka mana-mana atuh.
Jalma-jalma buriak deui silih surung silih dupak jeung pada baturna barudak pating cerewet awor jeung suara awewe anu pating jarerit paheula-heula mulungan duit panyawer tapi nya kitu anu balatak teh ukur cacag koneng ngan basa para tatamu marilu nyawer Ratu Arum ngahaja teu ngagunakeun pangawasana inyana ngerasa karunyangeun meureunnan ka urang lembur. Najan loba kaahengan urang lemur anu marulungan teh ngarasa bunga sabab kabagian duit saweran najan saeutik. Sanggeus cacap acara saweran para tatamu lalinggih deui kana korsina sewang-sewangan kitu deui kadua panganten caralik ngarendeng dina korsina. Para palayan cakah cikih nyadiakeun katuangan kanggo pribumi sareng para tatamu. Dina meja ngabarak mangrupa-rupa kadaharan matak bariekeun. Ratu Arum jeung nu sejena dariuk ngalingkung sareng Raden Wangsa Atmaja. Satu tas pribumi miwarang mah sadayana gupgap kana alasna sewang-sewangan. Panon Ratu Arum teu sirikna molotot atuh nitenan kana sakabeh kadaharan mun kongang mah hayang ngahekak ku sorangan. Teu beda we jeung Ratu Arum, Ratu Oces oge sarua panonna teh ngareretan kana kadaharan anu ngaleuya dina meja. Ratu Arum ku pangawasana nyokot lauk emas anu pangbadagna, ari cucukna ditunda dina alas panganten lalaki nyaeta Raden Padmanagara. Pon kitu di Ratu Oces nyokot bakakak hayam sarta tulangna ditunda dina alasna Enden Lastri. Ari Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig gawena teh ukur nitenan sakabeh kadaharan dina meja, duanana ngerasa bingung sabab banget kulobana. Antuk nama Kunti Cacih nyokot gule daging munding sok ditunda dina alasna. Kunti Reuwig oge akhirna mah nurutan Kunti Cacih nyokot gule daging munding. Kunti Cacih teu sirikna mamemom dina barang daharna sokomo gule daging munding mapan sakitu ngeunahna. Ngan edas Kunti Reuwig mah kabagian daging munding anu liatna puguh bae samangsa digegel teh teu daekeun buntung. Hantem bae digegelan bari dibetot ku leungeunna kalilaan mah huntuna teh asa unger arek dipiceun meureunnan ngarasa lebar. Nu antuk namah daging munding dibetot satarikna ku leungeunna teu kuhan teu eta daging munding teh ngajulapret saterusna ngaceleng kabeh hareup dikersakeun deui daging munding teh ngacelengna ka salah saurang lalaki beneran pisan kena lebah beungeutna. Julapret jeplak daging munding teh neungeul pisan kana panon eta tatamu. Aduh ieung si lalaki ngoceak bari gancang nungkup beungeutna teu sirikna gugurubugan awahing ku nyeri. Puguh bae sararea anu keur jongjon dalahar teh pating gurubug ngarasa reuwas ku sora si lalaki anu ngagorowok tarikna keranan. Sararea meh bareng pating lalieuk ka palebah si lalaki. Salah saurang baturna gentak tumanya ka si lalaki pinuh ku rasa kahariwang. Keke kunaon salira teh gan atub pokna si lalaki bari nangtung panonna mencrong ka si lalaki anu boga ngaran Gan Atub. Aduh alah nyawa teuing Kang, aduh kuring ge teu apal mimitina juga anu ngajob eta kana panon. Aduh kawas disameur lalai badut. Palon si lalaki nu boga ngaran Gan Atub temong panonna JR beureum jeung cuuh ku Cimata. Be ku harianeun bet aya lalai badot sagala ka dieu. Heukeun bae ari taya nu tatupar namanya Gan Atub. Pokna si lalaki deui bari diuk. Ari Kunti Cacih gentak bae tumanya ka baturna Kunti Reuwig inyana apaleun lamun anu ngajulapret teh daging munding bogana Kunti Reuwig. Nah kumaha barang hakan teh Reuwig nepi ka daging munding hiber kana mata batur deuleng. Pokna Kunti Cacih satengah ngaharewos.
Nyawa teuing neneng, uing ge bingung sidikan. Eta daging muning kawas numung dihakan ku uing. Digegel teu neurak dibetot liat. Boa daging muning teh aya ririwaan. Temal kuntirwig anu pajar daging muning teh cenah aya jurigan. Ulah sok suaban ari nyarita teh ruig. Kapan ilahi ge sarua jurig. Nu matak lamun barang hakan teh ulah janji kedewak. Kudu amitan tarapi teu janji ngahuapkeun. Kapan aya parancahna ti Nini Rakel samangsa urang arek barang hakan boh dahar tutuwuhan atawa kadaharan tina ingon-ingon. Kitu ceuk Kunti Caci mere papatah meureunnan ti ditu nama ka kuntirwig. Nyeta uing teh poho deudeuh. Nyeta uing teh poho deui neneng. Maklum uing mah dageus kolot. Hese inget gancang poho. Ih, dengekeun ku ilaing ruig. Ieu parancah atawa jajampean ti Nini Rakel samangsa urang arek barang hakan. Denge tah ku jejewer ilaing ruig. Hucah-hucah hanca hinci kokomoan, hanca nu hipu haling nu teas, kokod murongkol sungut gorowong, cokot nu moronyoy sangkan moho, cakial cakiul manuk uncal gagalacangan, kop kop kodok. Ceuk Kunti Caci inyana merejang jawokan ka kuntirwig. Nyawa teuing neneng, uing mah moal gancang apa? Kadon lieur kana huluna ah. Temal kuntirwig bari ngusapan tarangna. Kocapkeun dua panganten anu nuju barang tuang kangaranan anyaran ngadahup geus tangtu loba ka era kene. Samangsa soca enden Lastri ninggal kana alas carogena, anjeuna ngaranjug kumargi ninggal cucuk lauk teh ngaleuya dina piring Raden Padmanagara. Dasar tuh uyahan moga salah kita. Abung kina arek sosonoan lauk segede jojodog beha ku sorangan. Kitu saur enden Lastari ngupatina lebeting manahna katawis raraina teh bareubeu. Pon kitu deui Raden Padmanagara anjeunna colohok samangsa ninggal kana alas garwana tetela pabalata ku tulang hayam. Teu sirikna eta tulang hayam teh minuhan piring enden Lastari. Teu sangka si Nyai sakitu rewugna. Bakakak tang kabeh aku sorang, bakakak hiji tang kabeh aku sorangan. Abong kena arek digulik seku aing ke peuting. Abong kena arek diutak-atik barang antikna. Raden Padmanagara gumujeng nyalira bari ngupat dina manahna. Ari Raden Bayu atawa Nyi Mimi daharna dibaturan ku Ende Ningrum, teu sirikna dipupujuhkeun ku Ende Ningrum. Mun kongang mah Ende Ningrum teh hayang ngahuapan ka Raden Bayu. Sakabeh tatamu anu araya di dinya loba anu ngarasa helok sabab loba kaahengan anu karanapan ku maranehna. Loba urut dahareun ngaleuya dina alasna tapi inyana sorangan teu ngarasa nyokot sumawona ngadahar mah. Tapi nya kitu sararea teh teu wani betus ka sasaha ukur disidem we dina jero hatena sewang-sewangan. Gancangna carita di alun-alun kagubernuran jalma-jalma geus pating laliud minuhan di sakuliah panggung. Nu daragang ngabarak minuhan sisi jalan ti mimiti anu dagang kadaharan papakean jeung anu sejena. Nu rek lalajoronggeng daratang ti unggal wewengkon najan kudu badara teu ieuh jadi pikiran anu penting bisa nyakseni kana hiburan. Kolot budak awewe lalaki pagaliwota teu sirikna heurin usik. Jam sabaraha cenah mah hiburan teh di mimitianana ceuk salah saurang lalaki bari geek diuk dina bangku panonna rurat reret ninggalian ke lebah panggung. Oh biasa nama bada isayang
Nah ujang teh di lemur mana gitu kawas anu ribu kitu geningan boa karek datangnya timbal si emang inyana teh tukang cikopi jeung sabang saning kadaharan. Pugu sidiki karek nepi mang ieu teh duh kuring mah ti lemur nyondol aya kana 5 jamna nikreuh ti lemur teh aya 15na urang lemur anu ngahaja ka dieu teh bakat tinggal yang apal ka si pangalmui ulah ukur ngadenge beja wungkul we Cek si lalaki deui ngabejakeun asal lemurna. wah kudan teh ti lemur nyondol weh kacida jauhna atuh ujang tapi jamak wah ka jamak we kita ari kana hiburan mana jan capek oge aya ubarna ban kitu pisan mang duh cik mang lah nyun cikopi 10 gelas mah eta we lalawuna ngawadahan kana piring sabab batur kuring mampan ditarukang kene eta teh mangga ujang Walon tukang cikopi ka Cidabungahna. Di bumi Raden Wangsa Atmaja para tatamu sareng nu sejena tos saraget darangdos kitu deui para nayaga katut para ronggeng sarua geus darangdan. Ratu Aruma komo katingali panggeulisna lir ibarat Dewi Rati ti kahyangan. Ratu Oces teu eleh ku Ratu Arum sarua dangdan ginding nakranan. Kagelisanana mah meh nanding we ka Ratu Arum. Ari Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig gawena tengan uluman alimen kawas nu keur karamian bet jiga hayang kataksir kudu nempokeun. Raden Bayu tembong beuki gagah jeung kasep tamleg we anak raja anu lungsur ti karaton. Sanggeus sagala rupana rengse Raden Wangsa Atmaja kairing ku garwana katut para putrana lumungsur ti bumina. On kitu di para tatamu katut nu sejena marapah ti pengker nuturkeun ka pamangku hajat. Para punggawa ngalabring samapta ku pakarang ngajaga bisi aya bancang pakewuh anu teu dipiharep. Sapanjang jalan anu kaliwatan jalma-jalma raronghok nyidik-nyidik kana aleutan Raden Wangsa Atmaja anu utamana mah hayang apal ka si panggalmui anu ceuk sakaul mah geulisna teh nanding widadari. Barang dugi ka alun-alun Raden Wangsa Atmaja teras bae calik dina kursi pangpayuna diapit ku Enden Rosmala sareng putrana Enden Lastari. Ari kadua panganten calikna dipengkeureun Raden Wangsa Atmaja. Para tatamu gugek caralik kitu deui para ronggeng dariuk dina korsina sewang-sewangan. Juragan Danu sareng garwana Enden Ida calikna ngariung sareng para ronggeng ngawayagah bilih aya nanaon utamina mah ngajaga kasih panggalmuih atawa Ratu Arum. Para nayaga geus dariuk nying hareupan pakakas pamirigna. Kocapkeun anu lalajo beuki pinuh pasedek-sedek hayang panghareupna kaayaan paciweuh teu puguh dengekeunana sora awewe pating gerewek awor jeung sora budak anu pating cerewet. Ki rek ka mana ieu teh pan geus nyaho heureun ieu teh hantem we saseledak ka hareup lamun kairik kumaha ki Ceuk salah saurang lalaki ngora geuh-geuy ka hiji aki-aki anu saseledek hayang ka hareup. Muntong bari popolotot atuh ujang dumeh da ka aki-aki ih ngajan geus peot oge kuatin keneh pikeun galungan masih teh hayang dijekok. Temal si aki panona muncereng ka si lalaki ngora. Lain ti popolotot ki kuring mah dar mangingetan ka aki bisi cilaka kapan apal sorangan namun ieu tempat teh geus pinuh ku nu lalajo. Aduh Ceuk si lalaki ngora deui amarahna mimiti ka hudang ngomongna teh rada tegeug. Ari perkara cilaka mah urusan pangairan tong boro di tempat raramian najan dileuweung oge ari geus waktuna cilaka mah moal aya nu bisa megatan sia teh. Temal si aki deui mung eleh omong.
lain pangeran meureun Ki. Nya, peduli we kumaha aing atuh sia teh. Si lalaki ngora teu ngomong deui ngan kaciri panuna ngadila kasih Aki ngemuka keheul. Ajengan, damang ajengan. Wengi live. Kin aya dongeng ceng maden ngalalana nya palawargi. Hoyong teh nepangan bae ayeuna Nuhun Aceh. kendakna ayana disalira hoyong teh nepangan bae ayana disalira kasono kaya kendakna disalira tepang keperasaan aya naon disalira rek naros susah kedana Pas sinden ngahaluang kabeneran harita teh sindena teh ngaranna Ceuk Empat Fatimah Arianto. Sarenteng teh si Aki nyerenteng kaluhur panggung ngan leuwir teuing meureunan lumbatna tungtungna koleang gedebut kusep eta si Aki teh kapiuhan di kolong panggung. dede usapan bae da ieu hati Euleuh palawargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang duna dihanjuang siang urang teu neueun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyong sing